Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare, daun salam dikumbahan, duka tunduh duka sare, ngajawab salam meni ewehan. Melak jati sisi leweng, disiraman make cai, bisi tadi kermalaweng, salamna sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu maca salam didoakeun sing loba duit. Jinger sia kana duit mah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayah. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, yusyarul mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Wa qala aidan, la yara wajhi salasatun, aqul walidain wa tarikus sunnati wa man zukirtu indahu falam yusalli alayya al-hadis. Tabarukan fi du'a, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal unsub wa tulinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma fajna bi quwwatil iman wal islam wa min syarril adai wal hasidin. Allahumma fajna bi quwwatil iman wal islam wa min syarril adai wal hasidin. Allahumma fajna bi quwwatil iman wal islam wa min syarril adai wal hasidin. Allahumma ba'id, amin, min baladi Indonesia sing tarik, min baladi Indonesia ulah sabari melotot, wa hususil husus kampung Bobos, minal korupsi wa teroris wa begal wa maling wa rampok wa babi ngepet wa virus corona wa jablay wa anti mauludan wa anti rajaban wa anti tahlilan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil. Bapak-bapak, ibu-ibu meuni sareuri ngadenge doa anu tadi. Ayaku aneh kiai ngadoa nepi ka jablay dibabawa. Ya abdi rek naros, bahaya mana jalan berlubang-lubang jeung lubang berjalan-jalan. Jawab sesing kompak, bahaya mana? Bahaya kene lubang berjalan-jalan. Misalkan salaki ibu nincak jalan berlubang, sukuna ti palitek kaseleo terus diurut saminggu ge pasti cager, betul? Tapi coba-coba lamun salaki ibu terperosok karena lubang berjalan-jalan, lain kalakah cager, kalakah beak jeung kolor-kolorna.
mentak nu kitu teh mudah-mudahan si menang taufik hidayah tararobat ka Allah amin ya robbal langkung tipayun sabada nyanggakeun tahiyatul mubarakah puja anu ngajantenkeun panghias raga urang sanggakeun ka Allah anu maha kawasa anu parantos ngadamel alam dunya jeung eusi-eusina katut manusia anu seperti sopandi teh anu kasepna kabina-bina henteu aya duana seperti bidadara yang turun dari surga kanggo para santriatna nu make tiung berwarna puji anu ngajantenkeun panghias ati urang sanggakeun ka Gusti anu maha suci anu parantos ngadamel langit jeung bumi di darat atanapi di cai katut jalmi seperti Neng Santi aya Neng Santi aya seperti Neng Santi anu gelisna kawanti-wanti henteu aya nyaingi seperti bidadari yang turun dari surgawi kanggo para santri nu make koko berpeci alhamdulillah di dia aya Neng Santi aya nu mana jelemana nu mana gelis teu jangan lupa telepon aku ya syukur anu luhur urang sanggakeun ka Allah anu maha luhur jeung maha agung anu parantos mafarin pitulung anu parantos nyiptakeun jalma timimiti orang kota nepi ka orang kampung timimiti anu pendek nepi ka nu jangkung timimiti anu pesek nepi ka nu mancung anu mana Allah subhanahu wa ta'ala parantos masihan mang firang-firang kanikmatan ka urang sadayana nu karasa atawa nu teu karasana lahir katut batin tur nu utama nikmat iman sinareng Islam anu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ngersakeun ka urang sadayana tiasa kempel ngariung di ieu tempat anu mulia mungguh Allah dimulyakeun anu pamudah-mudahan kumpulna urang sadayana di ieu tempat sing aya dina ridona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sholawat sinareng salamna mugia salamina dilimpah curahkeun dikucurkeun dikocorkeun ka nabi anu masyhur mulai ti Singapura dugi ka Cianjur dari Saudi Arabia dugi ka Indonesia bahkan sealam dunia nabi anu selalu dipuji-puji jauh di mata dekat di hati wastana habibana wa nabiyana al-karim kangjeng Nabi Muhammad anu parantos mawa umatna dari zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah dari zaman naik onta dugi ka zaman naik embim Toyota motor Yamaha HP Nokia Samsung S5 tehilap ka para keluargana para sahabatna para tabiin atba'u tabiin khususna umumna pikeun jami'il muslimin wal muslimat selaku umatna anu insyaallah taat sareng nurut kana ajarana oge mudah-mudahan urang sadayana sing ngengingkeun syafaat ujmana ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal oge tehilap teu kakantun yang saya hormati para alimul ulama para kiai para ustad para ustazah wabil khusus yang saya hormati guru sim abdi urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang para kiai para ustad para ajengan sing dipanjangkeun yuswana sing dibarokahkeun hirupna barokah ilmuna amin ya robbal tehilap oge teu kakantun yang saya hormati panitia penyelenggara maulid nabi anu parantos ngorbankeun harta tanaga jeung sajabina urang doakeun mudah-mudahan ieu para panitia sing dibalos ku pahala anu berlipat ganda ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oge teh hilap teu kakantun yang saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dimulai abri angkatan bersenjata nepikeun ka abri urang nu pangbungsuna nyaeta TKA Tentara Karena Allah Garis Miring Hansip urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintah Bapak Lurah Bapak RT mudah-mudahan sing panjang umur amin jadi pemerintah anu adil bijaksana anu nyaah ka rakyatna amin Allahumma amin tehilap oge teu kakantun yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu santriawan santriawati pemuda-pemudi remaja-remaji remako remati katut roromeheunana
anu mudah-mudahan anu kempel di ieu tempat sing paranjang umur amin. Terutama ka ibu-ibu anu barogah hutang mudah-mudahan sing lalunas. Ngadenge hutang mah menit tarik si amin mah. Komo ayeuna keur usum corona kieu. Meureun ieu teh meureun nya lamun aya teh corona. Meureun ieu teh meureun nya ibu-ibu dampakna COVID-19. Maksudna COVID-19. Tukang dagang mulai kendor, mulai rugi dagangna, tukang tani ngurangan batikna, loba karyawan-karyawati di PHK gara-gara corona, betul? Nepi ka ibu-ibu ge wani nganjuk ngahutang ka warung gara-gara corona, betul? Menta ku abdi didoakeun mudah-mudahan anu barogah hutang, mudah-mudahan sing kabayar. Ibu hoyong kabayar hutang hoyong. Bayar belegug sia. Atuh tadi bayar mah moal lunas-lunas ya teh. Berikut sim abdi ge sebenarnya terkena dampakna corona. Nyaeta abdi mah terkena ku ODB. Naon ODB? Ondangan dibaratalkeun. Mentak corona ngarusak pisan ka aing. Nepi ka acara kabeh batal gara-gara corona. Betul? Tapi mudah-mudahan urang doakeun ieu lamun bener ayana virus corona teh sing diangkat ku Allah, sing buru-buru mangkat dari negara Indonesia. Amin Allahumma amin. Para jamaah sadayana, ibu, bapak, parawan, bujang, nembean ningali kasim pribados nembean. Paingan arohok siga mujair kasaatan. Atuh pandangan pertama begitu menggoda. Semoga pertemuan pertama ini menjadikan pertemuan sebuah keluarga di dunia wal akhirat dan menyimpan rasa rindu tersimpan dalam kalbu antara diriku dan dirimu, terutama ke para pemuda pemudi anu lagi jomblo. Mudah-mudahan sing lalaku amin talaku kene, insya Allah aku siap kok untuk mengisi kekosongan hati kamu. Mubtada aja tidak akan sempurna jika tidak memiliki khobar. Begitu juga aku tidak akan sempurna jika tidak memiliki kamu. Makanya saya perkenalkan nama saya itu adalah Muhammad Sopandi. Ari statusna kumaha? Alhamdulillah statusna masih jomblo happy. Masih single. Jadi misalkan lamun aya parawan yang mau daftar mengisi kekosongan hati saya, silahkan untuk parawan masih halal mencintai saya, untuk nini haram. Atuh teh kira-kira sia teh nini mah kadaluarsa aing. Kabayang kulitna juga kameja can disetrika. Bohong ketak nini bohong. Mentak kula sok ieu heureyan nini teh geus termasuk manusia metik eta teh. Heuh pan model mio variometik kusabab geus eueuh gigian. Nya kitu deui nini oge manusia metik kusabab geus eueuh gigian. Di dia aya nini aya. Nu mana? Sorry man. Jadi sakali deui nami sim abdi teh Muhammad Sopandi. Asalna ti Ciawi Bogor. Hoyong lebih kenal deui mah pilarian we FB na namina Muhammad Sopandi Darapdeu. Insya Allah selalu untuk Anda. Para jamaah sadayana, Bapak Ibu Dararamang, alhamdulillah, ibu-ibu Dararamang ya, alhamdulillah, eta alhamdulillah, bener ngaji jeung ibu-ibu mah rame. Lamun ngaji eueuh ibu-ibu terame. Kusabab anu sok ngaramekeun teh ibu, anu angkat ka pangaosan lolobana ibu-ibu, anu angkat muludan lolobana ibu, anu resep shopping lolobana ibu, anu resep ngiridit ibu, anu boga kreditan jeung hari kembali deh
anu boga kreditan harian jeung mingguan ebo, anu resep ngomongkeun batur ebo, anu resep ngagosip di ditu di dia ebo, anu sok resep nyorocos ka salakina ebo, anu sok manyun teu kaup salaki teu boga duit ebo, anu sok nganjuk tara bebeja ka salakina ebo, anu sok susulumputan nyokot duit tina dompet salakina ebo, namanya komplit atuh mentak di neraka ge lolobana ebo. Naudzubillah min. Tapi di dia mah insyaallah ibu-ibuna ahli surga amin. Kaciri saroleha daraek make tiung di dieu mah alhamdulillah di dieu mah teuing balik di dieu mah mentak kanyahoan ibu-ibu nu tara make tiung jeung anu osok mah beda. Nu tara make tiung mah kari-kari make tiung nage nyengsol sabeula-sabeula. Atuh lah diomekeun ayeuna eueuh jadi kanyahoan amit-amit aing. Tapi saya bangga dengan ibu-ibu. Di alam dunia ini ada ibu-ibu. Kunaon sebabna? Sebab para alimin ulama, para kiai, para ustad, para orang-orang soleh semua lahir dalam rahim ibu-ibu, betul? Can aya bejana lahir dalam rahim bapak-bapak. Kumaha ngajuruna atuh. Jadi cuma lahir dalam rahim ibu-ibu saja, betul? Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Nyambung ari ngaji jeung murid Pak Uteh. Kita tepuk tangan oge ngawararo. Para jamaah sadayana ngaosna urang anu singkat padat supaya engkin uih menang amplok amal ceu keuna amplok mah penting nage isina keuna eta mah isina mah kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti eling, mun mere leutik berarti henteu gede. Maknya teu eling teu sopan saya nyebut ka eling coba bohong getak. Lamun ceramah hayang dibayar doraka dosa dengekeun tak kiai. Ngan lamun manggil ngondang nu ngaji teu mayar eta leuwih dosa. Mentak abdi mah semenjak jadi mubalik can pernah ngahakan amplop, can pernah. Benar can pernah. Para jamaah sadayana samemeh diteraskeun kana pangaosan sim abdi bade narosela ka para jamaah sadayana. Kira-kira lamun engkin dina ceramah nasim abdi aya nu kasinggung rek ngambek moal, rek pundung moal, rek ngomongkeun moal, rek balalik moal. Nu benar sia teh moal balik. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, eta alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dina ieu kasempatan hayu urang sami-sami ningkatkeun kualitas iman jeung takwa urang. Nyaeta ku peringatan hari besar Islam, peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu alhamdulillah kumpulna urang sadayana di ieu tempat henteu aya lain nyaeta ngagungkeun memperingati kana kelahiran Kangjeng Nabi. Anu parantos kauninga ku para jamaah sadayana bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah wengi Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Gajah. Begitu Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia, ketika dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah, Nabi penuh dengan cahaya. Bahkan sampai patung-patung, tapekong yang di atas Ka'bah semua hancur ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia. Kenapa patung-patung itu hancur ketika Nabi Muhammad lahir? Bisa saja Allah sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Allah hancurkan patung-patung itu. Kenapa Allah tidak hancurkan patung-patung itu? Jawabannya adalah karena Allah ingin mengagungkan, ingin memperingati kelahiran kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja mengagungkan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Maknya orang sebagai hamba Allah, sebagai hamba nak henteu ngagungkeun, henteu memperingati karena kelahiran Kangjeng Nabi.
Malah Kangjeng Nabi anu jadi rajana sakabeh makhluk, rajana sakabeh nabi ngagungkeun kana waktos kelahiranana. Hiji kali waktos Nabi Muhammad ditaros ku sahabat, "Ya Rasulullah, Gusti naha anjeun sok puasa dina dinten Senin?" Dijawab ku Kangjeng Nabi, "Pangna kaula sok puasa dina dinten Senin bahwa dinten Senin teh hari kelahiran kaula." Jadi nuduhkeun Nabi ge ngagungkeun memperingati karena kelahiran Kangjeng Nabi nyaeta dengan melalui puasa. Nabi mah memperingati hari kelahiran lain satahun sakali kos urang, tapi saminggu sakali ku puasa Kangjeng Rasul memperingati kelahiran. Jadi atuh urang sadayana kudu ngagungkeun, kudu memperingati karena kelahiran Kangjeng Nabi. Betul? Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia bukan hanya ingin menikmati dunia saja, tapi Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia mawa tugas nyaeta diperintahkan untuk memperbaiki budi pekerti, nyampurnakeun akhlak umatna supaya umatna jadi umat anu boga akhlak anu sae. Anu mana dina hadis, "Innama buistu liutamima makarimal akhlak." Saenyana kaula diutus pikeun nyampurnakeun akhlak. Kumargi kitu mantana jadi contoh pikeun sakabeh manusia, bahkan lain manusia hungkul. Anjeunna diutus ka sakabeh alam, rek alam kasar atanapi alam halus. Jadi Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh pikeun nyampurnakeun akhlak jalmi, nyampurnakeun akhlak umatna supaya umatna jadi umat anu boga akhlak anu sae. Kangjeng Nabi mantos puguh ngagaduhan akhlak anu sae, ngagaduhan akhlak anu mulia. Akhlakna Kangjeng Nabi sadayana aya 360. Anu 360 disaring jadi 60. Anu 60 disaring jadi 10. Anu 10 disaring jadi 3. Anu 3 dipuat dina hadis Imam Tobroni jeung Imam Baihaqi. Dawuhanana sing saha jalma anu ngamalkeun kana hadis anu 3 bakal diberatkeun timbangan amalna jeung bakal diasupkeun ka surga ku rahmatna Allah tanpa dihisab. Mana anu 3 teh Ibu? Mana anu 3 teh? Hiji antu ti'aman haramaka, hartina sok daek mereka jalma anu koret. Jadi akhlak Kangjeng Nabi mah sok daek mereka jalma anu koret. Beda deui jeung urang. Ari urang mah kanu koret mah tara merenya. Kadang-kadang merege dipilihan anu bageur diberean, anu koret mah tara dibere-bere acan, betul? Nu kaduana nyata antafua menjelamaka sok ngahampura ka jalma anu jolim. Jadi akhlak Nabi mah lamun dijolim disakiti ku jalma sok ngahampura tara dendam. Beda jeung urang, ari urang mah lamun dijolim disakiti ku jalma sok tara ngahampura dendaman teh, betul? Terus nu katiluna antasila aman kataaka, hartina sok nepungkeun silaturahmi ka jalma anu megatkeun silaturahmi. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun aya jalma megatkeun silaturahmi, tapi ku Kangjeng Nabi disambungkeun deui silaturahmina. Malah aya hiji lalaki anu hoyangan terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi, naroskeun kana ka sahabat Abu Bakar Siddiq, "Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi." Saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Kaula teu terang, taroskeun ka Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar anu leuwih terang." Teras eta lalaki teh naroskeun deui ka Sayyidina Umar, "Ya Sayyidina Umar, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi." Saur Sayyidina Umar, "Kaula teu terang, taroskeun ka Sayyidina Utsman anu leuwih terang." Teras eta lalaki teh naroskeun deui ka Sayyidina Utsman, "Ya Sayyidina Utsman, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi." Nya kitu deui saur Sayyidina Utsman, "Kaula teu terang, taroskeun ka Sayyidina Ali anu leuwih terang." Akhirna eta lalaki teh naroskeun deui ka Sayyidina Ali, "Ya Sayyidina Ali, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi." Kusabab Sayyidina Ali lawangna ilmu, "Ana Madinatul ilmi wa ali babuha." Dawuh Rasul, kaula gudangna ilmu, Sayyidina Ali lawangna. Kusabab Sayyidina Ali lawangna ilmu, ku Sayyidina Ali dijawab, "Anjeun hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi." Andai kata lamun ieu bumi jeung langit dijieun bukuna,
sakabeh tatangkala nu aya di bumi dijieun penahna jeung sakabeh cai lautan nu aya di bumi dijieun penah dijieun mangsina jang nuliskeun akhlakna Kangjeng Nabi. Maaf moal katuliskeun sadayana akhlakna Kangjeng Nabi banding ku seueur-seueurna akhlakna Kangjeng Nabi subhan. Jadi alhasil urang sadayana kudu benar-benar jaga akhlak urang. Nu tujuanna ngarabeki kolot beki hade, lain beki kolot balik deh jadi ABG. Komo ka santri mah ka pemuda-pemudi ngomong teh kudu dijaga, ulah ngomong kasar. Ieu mah kumaha ka babaturan ge meuni kos nyebut kasato. Kapanggih jeung babaturan ka mana nyet? Ka dieu jing, atuh jadi monyet jeung anjing. Ka dieu ulah sampai kitu. Lamun tiasa terima turutan akhlakna para habaib, kadituna turuti akhlakna Kangjeng Nabi insya. Jadi kade jaga akhlak urang, jaga akhlak teh ulah nepikeun ka amuradun. Sabab Yahudi jeung Nasrani nyamar make jas padahal mah pemeras, nyamar make peci padahal mah tukang korupsi, nyamar make sapatu padahal mah orang penipu. Yahudi jeung Nasrani teu ridueun kana kemajuan umat Islam. Jadi Yahudi jeung Nasrani rek ngancurkeun kana umat Islam. Yahudi jeung Nasrani ngancurkeun Islam teh moal nyaram ngaji, moal nyaram maca Quran, moal nyaram salat, moal nyaram masantren. Tapi Yahudi jeung Nasrani ngancurkeun Islam teh kadang mah teu karasa jeung teu kapikir ku barudak-barudak zaman ayeuna nyaeta ngancurkeun generasi pemuda-pemudi di antarana ku busana-busana ku pakaian-pakaian kafir. Sabab zaman ayeuna geus kejaman now. Orang-orang kafir nyieun baju nu teu beres katingali kelekna, katingali bujalna, katingali pingpingna, cenah mah model gaul padahal mah teu tutup aurat. Naon make baju ge tapi teu tutup aurat mah percuma betul. Seperti awewena cabe-cabean, lalakina terong-terongan, kadituna terong dicabein. Lamun terong geus dicabein bahaya, kadituna bisa jadi es cendol di kalapaan. Ngajendol teu aya bapak anaul teu nepi ka aya sairan kieu. Barudak zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana papondok-pondok makena. Betul. Parawanda lolobana nongkrong di jalan jeung harimna, bari nembongkeun ping-pingna da make kolor akina. Ibu-ibu zaman ayeuna make kolor salakina, bari nongkrong di warungna ngajojore salakina. Betul. Mun salaki teu boga duit, ka salaki cawat ciwit, da angge jeung cabe rawit, ka salaki nganggap berit. Mun salaki duitna tebel, ka salaki sunggal senggol, da angge jeung lauk tongkol, ngabibita sayangkeun. Anggap sesek kasetna. Jadi zaman ayeuna mah katingali auratnya sudah jadi tradisi, geus teu boga ka era. Sedangkan ari era eta sebagian dari iman. Anu sakumaha dina hadis al haya'u minal iman. Ari isin ari era eta sebagian dari iman. Jadi lamun jalma rek lalaki rek awewe teu era jeung teu isin katingali auratna eta teh ciri jalma geus teu berakhlak. Tapi di dieu mah alhamdulillah bapak-bapana, ibu-ibuna bararuni kabeh nyata tertutup auratna. Alhamdulillah. Di dieu mah nya. Sebab aurat anu bakal dihukuman sataranjang mungkin dina kiamah aya 3 rupa. Hiji bener-bener sataranjang teu make baju. Kaduana nyata make baju mah ngan kurang bahan. Katinga make seperti baju lekmong, sekwilda, singkatan sekitar wilayah dada. Katingali batukna teh. Nu katiluna nyaeta make bajuna mah ngan ipis bajuna teh.
katingali bentuk tubuhna, anu begang katingali begangna, anu gendut katingali gendutna, anu sedeng katingali sedengna. Berikut aki-aki ningali nu kitu mah teu kicep-kicep. Berarti normal kene eta aki-akinya. Lain normal sia elor. Ari ngaji di masjid ngan nudutan wae diadu jeung tihang. Nah ari ningali BMW teh body montok wow. Malotot si aki mah. Nyebut nama teresep ke orang kafir, nyebutkan teresep ke orang kafir, tapi ari pakaian orang kafir dipararake, betul. Pahandapna make rokal. Ibu terang rokal teh andok sajengkal. Atawa aya masuk disebut rok mini. Rok mini teh yang orokna tepat dibuni. Kadang-kadang mah androk adina dipapake ku lanceukna. Atuh katingali pingpingna, leuheung pingpingna ari alus mah. Ieu mah loba goreng bawang, loba bisul, rimbil kukutil. Berikut nini-nini ayeuna mah make legging gaul. Kaluhurna make baju ngetat, percis katingalina teh kos bancet renang. Kadit kaluhurna make lekmung, kelek katemung, leuheung kelekna ari seungit mah. Ieu mah kaambeu teh pelenghir, bau peuyeum basi. Uyuhan atuh kelekna teh teu weuheun jeung Rexona. Kahandapna make jalmung, bujal katemung, leuheung orang India mah alalus bujalna. Ieu mah orang dia kampung Cibobos. Pipileuweun make jalmung, bujalna katemung teh percis ko sumur tua pilu kudaki. Uyuhan atuh tara di kubahnya. Kahandapna make mekmung. Allah bahas eta mah bahaya sebab abdi ge tacan ngalaman keadaan eta mah geus ulah jero teuing bahaya. BCU belum cukup umur. Padahal make baju nu kitu teh secara tidak langsung rek ngancurkeun kana akhlakna umat Islam, betul. Hiber angin barat pindah kana buuk barudak zaman ayeuna. Diwarnaan buukna teh diwarnaan bukna warna hejo, warna koneng, jeung warna biru percis katingalina teh kos kue lapis raget. Bajuna ditulisan black metal, calana emo teh singkatan ecer modal. Calana di bolongan pas lebah tuurna, leuheung tuurna ari alus mah. Ieu mah aya make tat, aya penting tuurna hideung kapak labuh dina ayun-ayunan. Irungna ditenok, celina diantingan, awak ditato, leuheung tatona anu serem, gambar orai, langgir, naga. Ieu mah aya make tato gambar kotok kelakian, gambar kotok kerendogan. Ari modal di kebon sampe, disampeurkeun ku kotok mabur. Piraku aya black metal sing ku kotok seteh. Diganggarahkeun ku indungna, ari sia teh nanaonan eta penampilan di kitu-kitu memantes maneh. Kumaha anak ngajawabna, gaul Umi gaul. Si Umi mah tinggalan zaman, hari gini tinggalan zaman, aduh capek deh. Temalan ke indungna rada gaul, masalah buat lo. Coet gitu lah, batin mah sewot imah coet. Kadang-kadang budak ayeuna ka indung jeung ka bapa geus teu aya kasopana, betul. Nyebut ke bapana ayeuna mah bokap, ka indungna nyokap, ka ninna nyokep, liwat akina nyakup. Balik ka imah sabari nyentak ka indungna, Umi hayang dahar atuh, cek indungna teh hayang dahar, letak ku dia tato letak. Tah jadi ulah sampai kitu akhlak urang teh. Lamun urang sadar eta teh gara-gara naon sampai akhlak barudak ayeuna kalah merosot. Ayeuna mah barudak jauh tina agama, kana ngaji, kana salat embung. Pagaweana teh ngan bobogohan, teteleponan, JJM teh jalan-jalan malam nongkrong. Betul? Mentah kadi lamun budak keluar ti peuting telat balik sok tanya kaset geus bade ka mana geus ka mana lain diantepkeun. Jadi ingat lamun urang hayang boga anak atau incu anu akhlakna sae, sok ajarkeun agama anu bener, sok ajarkeun cara anu sae, lain diabur siga domba. Ayeuna mah tibalik. Ari domba dicangcang supaya teu ka mana-mana, ari budak diabur. Komo budak oge sok cangcang ku aturan agama supaya gaduh akhlak anu sae. Bener ya bener. Kartos ya kartos. Alhamdulillah. Teruskeun. Cara henteu saha anu capek.
Sebelum dilanjutkan, nantikan setelah pesan berikut ini. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah itu tandanya Anda kurang cairan. Silahkan leueut cairna terlebih dahulu. Wios leueut lah wios. Benar, serius. Nyatu leueut lah. Maaf ya pambukakeun. Panas euy. Lanjut. Masih semangat? Masih semangat? Berdua ya oke lah kalau begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Muludan tahun ka tahun selalu diperingati tanda kucintana urang ka Kangjeng. Kucinta mah eleh kabeh ge. Poho ka capek, poho ka nyeri. Seperti anak muda zaman ayeuna lamun geus cinta ka hiji awewe nepikeun ngarayu ka eta awewe dengan berbagai rayuan, dengan berbagai gombalan. Ceuk lelaknya teh kieu, Neng, ada apa sih bang? Neng tahu nggak bedanya ikan sama Neng? Apa bang? Kalau ikan nggak bisa hidup tanpa air, kalau abang nggak bisa hidup tanpa Neng. Jadi nggak cinta mah naon-naon ge sagala dikorbankeun demi cintana ke Neng Mimin. Aya Neng Mimin aya? Heuh, sorry Min dipake heula. Cek Neng Mimin teh kieu, bang, ada apa sayang? Neng pengen ini nih, pengen apa say? Neng pengen itu bang, pengen itu apa say? Pengen kangen kah? Pengen rindu kah? Pengen apa say? Sok bilang sama abang. Jangankan minta bintang di langit, bulan saja abang gak bisa gapai. Daeng teh bisa ngalakna. Mau apa Neng dari abang? Cek cewekna teh, Neng hayang kalapa muda bang. Kecil karena kalapa muda acan mah. Emang abang bisa gitu ngalana? Kecil. Padahal mah teu bisaeun. Tapi demi kabogohna terpaksa naik kangkal kalapa bari teu bisa-bisa oge maksakeun. Jeung teuing digembrong ku sirem bodo amat. Dicocoan ku sirem bodo amat. Kanyut kajepet sabelah bodo amat. Terus naik wae ka luhur. Naik ka luhur kanyut kajepet meuni kiih-kiih. Cek cewekna teh, "Bang, ulah dipesek kalapana atuh di luhur mubazir, cainana maluragan." Da eta mah lain cai kalapa neng cai kiih eta mah. Kunaon eta ku cinta betul? Capek henteu, nyeri henteu? Henteu. Lamun budak ngora geus dirundung ku rasa cinta, cinta geus asup kana ati sanubari, peureum kadadeulekeun, beuntak kakarasakeun, sumarambah tina bayah, ngagantung dina jantung, sumilit tina peujit, ningali kararas ngagantung siga kabogoh anu nangtung, ningali batu ngadungkuk siga kabogoh anu ngaringkuk. Ngaliwat pakuburan asa ngaliwat patamanan, ngaroko jarum coklat asa ngaroko ji samsu, ningali lehonong tot asa ningali rujak puket. Jadi ngecinta mah jauh di jugjug anggang di teang, leueur diitekan, hujan di payungan betul. Nya kitu deui muludan tahun ka tahun selalu diperingati, ngorbankeun harta, tanaga, capek henteu, bosen henteu, moal bosen ku cinta mah betul. Itu ciri kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang sok aya ngaku cinta ke Nabi tapi tak kenal ke Nabi, ngaku cinta ke Rasul tapi tak kenal ke Rasul, nyaho kene ka artes daripada ka Nabi Muhammad. Komo barudak leutik mah ye nyaho kene Upin Ipin daripada ka Sayyidina Hasan wal Husain. Jadi nyarang kene ka artis daripada ka Nabi Muhammad. Sebab jalma-jalma teh bakal dikumpulkan sareng anu dipika cintana di dunia. Anu sakumaha pidawuh Nabi, yusyarul mar'u ma man ahabba wa anta ma man ahbabta. Bakal dikumpulkan jalma-jalma teh sareng anu dipika cintana. Tah anjeun ge bakal ngahiji di akhirat sareng anu dipika cinta ku anjeun. Lamun urang di dunia cintana ngefena kana ka Kangjeng Nabi, ka para alimul ulama, ka Habib, ka Ustad, ka Kiai, ka orang-orang soleh, engke di akhirat orang bakal dikumpulkan dihiji kene jeung Kangjeng Nabi, jeung para alimul ulama, jeung Habib, jeung Ustad, jeung Kiai, jeung orang-orang soleh. Tapi sabalikna, lamun orang di dunia cintana ngefena ka artis, ka pemain bola, ka jalma tukang judi, ka jalma tukang mabok, ka jalma tukang maksiat, engke urang di akhirat bakal dikumpulkeun deui jeung artis, jeung pemain bola, jeung jalma tukang judi, jeung jalma tukang mabok. Ku kituna urang sadayana kudu hati-hati dengan cinta. Jangan sampai urang salah cinta, bahaya.
bisa-bisa cinta urang moal salamet. Lamun hayang cinta urang salamet, urang kudu mika cinta ka Kangjeng Nabi. Eta cinta anu bakal nyalametkeun mah betul. Sebab lamun urang cinta ka Nabi, engke di akhirat urang bakal pendak sareng Nabi, malah tiasa ningali kana pamenteuna Kangjeng Nabi. Ngan aya anu moal bisa ningali kana pamenteuna Kangjeng Nabi di akhirat. La yara wajhi salah satun. Tilu golongan manusia tidak akan memandang wajah Rasul yang agung, moal nempo atau moal ningali kana raraina Kangjeng Nabi di akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana henteu termasuk anu tilu golongan ieu. Mana anu tilu golongan teh? Hiji akul waliden, jalma anu doraka ka indung ka bapa di akhirat moal ningali pamenteuna Kangjeng Rasul. Rugi henteu mentak kade ulah doraka ka indung ka bapa. Sebab ridho Rabbi fi ridho waliden. Ari ridona Allah eta aya dina ridona indung bapa. Wa suhtullah fi suhtil waliden, jeung ari bebenduna Allah eta aya dina bebenduna indung bapa. Mentak pantes jelema doraka ka indung ka bapa, kahandap moal akaran, kaluhur moal pucukan, hirupna bakal serba salah, hirupna bakal susah. Mentak malah cek hadis mah la yadkhulul jannah aqul walidan, tidak ada jaminan asup surga jalma anu doraka ka indung ka bapa. Jangankan asup surga, ngambean seungit surga nage haram. Mentak kade ulah doraka ka indung ka bapa. Sebab indung mah tunggulna rahayu, bapa tangkalna darajat. Indung anu wajib digugu, bapa anu wajib dihormat. Lamun ngunjung ulah ka gunung, mujabrata ulah ka sagara, tapi ngunjung kudu ka indung, mujabrata kudu ka bapa. Sebab indung mah anu ngandung, bapa mah anu ngompa, betul. Mentak sinyaah ka indung ka bapa, karunyana pas ngandung urang keur bobot 8 bulan. Eta leumpang anu asalna siga Pragawati, tapi ari geus 8 bulan mah leumpang kos kucing gering. Ari keur nenggak ningali kapal meuni siga kalapadoyong. Hees nangkarak meuni percis kos gunukan keusik. Ari hees nang kuban sieun bitu komo karunyana pas ngalahirkeun bener teu Bu? Tarohanana nyawa. Sebab nyerina awewe anu keur ngalahirkeun teh sarua jeung 20 tulang diremukeun saking ku nyeri-nyerina ngalahirkeun. Bener teu Bu? Nyeri teh ngalahirkeun nyeri teu? Atuh bayangkeun weh, anu biasa asup 2 ons setengah, lamun asup jeung siki-sikina meureun 3 onnya. Anu kaluarna orok 4 kilo, orok 5 kilo, mentak sing nyaah ka indung ka bapa. Teu aya indung pas lahir anak, sugan indung neunggel nyarekan ka orok. Gara-gara sia aing ngidam hayang manggah ngora ke lain usum. Gara-gara sia aing ngidam hayang rujak karpet. Aya henteu indung nyarekan ka orok, aya henteu? Teu aya nya. Mentak pantes anak lahir tumbuh dewasa durhaka ka indung ka bapa moal asup surga. Kolot mah bebelaan demi anak, nyangan duit kuli kaditu kadieu supaya anak kabiayaan, supaya anak menang jajan. Isuk-isuk mangkat ka sawah, balik ti sawah ka kahujanan, buuk cirimis jiga beurit ka banjur, bari memanggul pacul. Kabeneran anak nate keur diasuh ku mitoha awewena, bari ngomong bapana ka anakna, anak caha, anak caha, anak caha, anak caha. Sigana lamun orok bisa ngomong, cek orok pan goblok anak sia ieu teh. Make anak saha, anak saha, anak saha atuh aing. Padahal mah eta teh bapana keur nyaah ka anak, betul? Mentak lamun hayang sukses sok penta doa indung bapa. Kunaon sebabna? Sebab doa indung kanu jadi anak ibaratkeun doa Nabi ka umatna dina pada diijabahna. Mentak pantes cek Bang Haji Roma Iraha dina laguna, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Betul? Mentak sok penta doa indung bapa.
ulah nepi ka kieu kolot gering hayang diantar ka cai anak 5 geus silih andelkeun mentak pantes urang mah doa teh kodoleh jadi ijabahna mentak kade ka indung ka bapak tapi kade ulah waka nyalahkeun ka anak lamun anak teu ngawaro lamun anak teu nurut sabab anak henteu dididik henteu diilmuan pasantrenkeun henteu dititah ngaji henteu dititah salat ku indung bapana diantepkeun lamun budak henteu dididik henteu diilmuan henteu dipasantrenkeun henteu dititah ngaji henteu dititah salat anu bakal nyuksrukeun teh eta betul mentak ade tarbiyatul aulad qoblal wiladah didik anak sameme lahir budak norak kade panganten anyar ngadidik anak teh sameme lahir ieu mah kumaha ari keur bobogohan bahasa meuni ararindah dicadel-cadel deui nyebut kancing lesot ge encing encot kabogohna labu ge neng eubisnya muhun ari pek teh getihan dietaknya dietak nyebut diletak oge dietak nah ari geus kawin mah pamajikan labu eubis ka mana kelah bolor teh meni bolor geus kawin mah ari keur anyar panganten mah mesra keneh manggil ge my darling I love you you love me I dan you palap-elap da anyar panganten mah kadang-kadang bahasa ge romantis bener pamajikan ka salaki nyebutna salaki ka pamajikan nyebutna teteh teteh bebeb eyang beb ayah ibu mama papa mami papi mih dihun sakalian nah ari geus kawin 20 tahunan geus boga anak 7 anu tadina manggilna I love you mama papa jadi ganti maneh bapa maneh indung maneh ganti deui ka dituna jadi sia indung sia bapa sia komo ka dituna moyokan ka salaki teh moyokan ka pamajikan teh nyebut ka pamajikanna si rorombeheun nyebut ka salakina si hamseur salaki keur nonton bola teu sengaja ku pamajikanna teh kalayak sukuna atuh ngadat salakina cek salakina teh reka mana atuh sa rorombeheun sugan teu neuleuh suku aing kalayak tembalani ku pamajikanna areka dieu sia teh hamseur kade ulah sampai kitu nya kadang-kadang sok aya nyebut ngaran ka salaki nyebut ngaran ka pamajikan ngaranna teh si itok aya di dieu itok aya digarwan ku salakina teh tok dia tok pangkerokeun tok tembalan ku pamajikanna arek naon sia teh udin nitahan wae itok teh capek ngurus budak encan penting kita dongeng kade metaknya ulah sok nyebut ngaran ka salaki nyebut ngaran ka pamajikan komo sampai nganyerikeun moyokan mah besi nyerieun hatena betul ya ibu bapak nabi saja enggak berani nyebut ngaran ka istrina nabi ka istrina nyebut nage ya Humairah hei yang kemerah-merahan pipinya hei kembang ros berem nabi ka pamajikan nyebut nage kembang ros berem ibu-ibu osok ku salaki disebut kembang ros berem osok na paingan atuh ibu-ibu balik ngaji di dia protes ka salakina denge ku celisia tah nabi mah ke pamajikan nyebut nang kembang ros beureum ari cek salakina teh heueuh pan nabi mah pamajikanna geulis ari sia meniruk sakitu sia mah lain kembang ros beureum kembang jawer kotok cenah ari keur bobogohan mah kabogona hitut oge neng hitutnya muhun ca alit atuh sia teh ca alit ge tetep modal kadang-kadang keur bobogohan mah hayang hitut ge ditahan-tahan betul nepikeun halis teh peang nahan hitut lebih ditahan-tahan yang hitut ge keur bobogohan mah nah ari geus kawin mah hitut teh pak beladu gue kala diasong-asongkeun ka pamajikan dia sia odah ya belocon aing rek meledug hitut ditembakeun ka pamajikan atuh cek pamajikan teh sia modalnya isep teh hitut aing sebab hitut ge rupa-rupa lain balon we rupa-rupa teh hitut ge rupa-rupa emang ari hitut eta kabagi 4 bagian kahiji pusa kadua puswah katilu puset kaopat dirot ngaji teh atuh nyangu-nyangu hitut sadaya upatnya nu kahiji hitut teh pusa ari hitut pusa mah hitut anu eueuh soraan sorana teh ngajarges
sarana teh tasing hayang nyaho hitut jahat nu kitu soalna hitut anu soraan teh bau melekbek loba jelema ararongkek gara-gara ngambil hitut kitu jeung jelema anu hitut eueuh soraan teh teu kanyanguan batur mah ribut galelut nyangan anu hitut mah ngacdog we di sisi nu kadua hitut teh puswah ari hitut puswah mah hitut sedang sarana teh kieu nya tut biasana hitut kitu mah tepati baunya atau mal aya ada hitut seungit mah sia teh nu katiluna nyata pusait ari hitut pusait mah hitut leutik pisan sarana teh tut tut biasana hitut kitu mah rada bau tapi teu bau teh sih nu kaopatna dirot ari hitut dirot mah hitut badag sarana ge pak beledug biasana hitut badag mah tara baunya tara bau lamun teu kaluar ting bukurna eta ge mentah kade eta teh lain didikan mentah kade mi HP tarbiyatul aulad qoblal wiladah didik anak sameme lahir ke alam dunia begitu datang malam spesial rek nyitak budak teh baca heula doana usir setan supaya teu miluan komo nyeuna malam Jumaah mah bada ganjarana sarua jeung mayangan ngabunuh 70 Yahudi sakitu teh saronde kumaha lamun menang 2 ronde tambahkeun 70 tambah 70 jadi 140 kumaha lamun menang 3 ronde Ustad tambahkeun deui jadi 210 Yahudi modal dina peuting eta badag teh ganjarana atau urang teh bisa milu perang ke Palestina teu boga ongkos jang mangkatna cukup di imah malam Jumaah ngajima ke pamajikan sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi untung teh ibu untung teh badag teh ganjarana mentak jang ibu-ibu mah asal daek ganjaran bararadag doang yeuh ibu-ibu mah teu kudu ka Mekah ibu-ibu mah teu kudu umroh ibu-ibu mah gampang sakali ningali beungeut salaki pahalana ganjarana sarua jeung ningali Ka'bah komo salakina hideung mah mentak ibu kudu untung lamun boga salaki hideung ngaranan si Hajar Aswad lamun ibu hayang nyium Hajar Aswad pan hesenya kudu ka Mekah heula kudu pasedek-sedek jeung jalma anu jara langkung gede tapi jeung ibu-ibu gampang di wae ibu-ibu mah teu kudu ka Mekah teu kudu umroh teu kudu pasedek-sedek ibu-ibu mah sakali nyium ka pamajikan pahalana ganjarana sarua jeung nyium Hajar Aswad sakali nyium Hajar Aswad 70 dosa maruragan di hadapan Allah untung teu bo sok siap praktekeun balik ngaji di dieu begitu ibu balik ngaji di dieu teh salaki keur nonton TV dia kang cium tarangna 70 dosa maruragan di hadapan Allah paling cek salaki teh alhamdulillah pamajikan aing balik ngaji teh jadi gelo tapi lamun ibu dosa-dosa ibu hayang terus maruragan nepi ka beak nyium nantong sakali cium salaki teh ti jam 12 nepi ka magrib cok cerok terus ari can beak mah dosana terus kumaha Ustad aya teh jeung bapak-bapana jeung bapak-bapak aya bapak-bapak mah sakali nyium ka pamajikan ka istri sarua jeung pahalana sedekah 7.000 kuda untung teh 7.000 kuda bapak-bapak korban embe sataun sakali hese tapi ayeuna mah bebari bapak-bapak sakali nyium ka istri 7.000 kuda sedekah 7.000 kuda alhamdulillah mentak bapak sing getol nyium ka pamajikanna balik Jumaah cium balik ke sawah cium balik ke Jakarta cium lamun bapak-bapak nyium ke pamajikan 200 kali taruh sapoe mual tedekok sia tarang pamajikan diciuman wae betul terus kumaha jeung budak ngerana aya henteu aya tenang geus disiapkeun budak ngera mana budak ngera tah budak ngera ieu lamun budak ngera sakali nyium ka kabogoh ganjarana pahalana sarua jeung nyium 70.000 bujur katel kade sia teu meunang ari can halal mah kudu halal heula mangga atuh mah geus halal mah jadi kade rek nyitak budak teh baca heula doana usir setan supaya teu ngiluan pirang bara atuh rek nyitak budak teh awak make minyak seungi semprotkeun supaya teu bau
pirang bara atuh make baju anu alus. Ieu mah kumaha rek nyetak budak teh bajuna balolong bau japuh. Kuduna kamar percetakan teh sing seungit betul. Ieu mah BH mesti tangsel ku paniti. Begitu salaki rek make teh ngagoak wadaw. Salaki kacolok ku paniti. Terus pirang bara atuh kamar teh rapihkeun. Guling kiri kanan pasang, bantal pasang. Ieu mah kumaha rek nyetak budak teh meuni balatak meuni bau 7 rupa. Kuduna kamar percetakan teh sing seungit make minyak seungit semprotkeun balurkeun. Allah minyak seungit atuh minyak mayit balurkeun. Paling cek salaki teh hees teh asa jeung mayit teh. Teu boga-boga teh atuh minyak kayu putih euceuk. Teu boga keneh minyak kayu putih balurkeun. Paling cek salaki teh hees teh asa jeung orok we unggal peuting. Ima kumaha anak rek soleh kamar percetakan teh meuni siga WC belah dieu pinuh kuseusehaneun saminggu, belah dieu ompol budak, belah dieu tai bapana tungtungna silih tuding cek salakina teh kunaon ieu teh rada seuseut rada ngaderedeg kieu nyalahkeun ka pamajikan gara-gara maneh pan nginum heula kuku bima. Padahal mah lain kuku bima, lain ngaderedeg tuh kuku bima si horeng sempak salaki milu asup. Lamun kitu soleh moal budakna, soleh moal mentak kade ni HP tarbiyatul aulad qoblal wiladah, didik anak samene lahir ke alam dunia. Begitu budak engke di mana budak geus lahir didik deui budak teh tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, didik anak saentos dilahirkeun. Begitu budak lahir ke alam dunia diajanan bapana dikomatan ku bapana, tapi kade saking nyaah ka anak ngajanan budak ngomatan budak ngahaja make sound system. Atuh beres ajan beres komat budak teh jadi paeh. Terus kayak kadituna budak teh pasihan nami anu sae. Lamun lalaki alusna dimimitian ku Muhammad, ku Abdullah. Lamun awewe dimimitian ku Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Maisaro, Siti Maimunah sae. Asal ulah Siti moe maneh weh. Komo Siti moe si Rahma ulah eta mah. Terus nu kadua anu moal ningali pamenteuna Kangjeng Nabi teh watariku sunnati, jalma anu geus wani-wani ninggalkeun sunah kami. Seperti mana pas ninggalkeun pasunatan Kangjeng Nabi nyaeta di antarana sunat nyusur, salat sunat jeung sajabina. Mentak kade ulah ditinggalkeun pasunatan Kangjeng Nabi. Malah urang kudu resep kana pasunatan Kangjeng Nabi sebab aya hadis man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sajalma anu demen resep kana sunah kaula mangka eta jalma sarua jeung cinta ka kaula. Sedangkan jeung saha jalma anu cinta ka kaula mangka eta jalma bakal bebarengan sareng kaula di surga. Alhamdulillah. Terus nu katilu anu moal ningali pamenteuna Kangjeng Nabi teh wa man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Di mana disebutkan ngadangu jenengan kaula dawuh Rasul eta jalma cicing wae teu maca selawat ka kaula engke di akhirat moal ningali pamenteun kaula. Mentak kade lamun urang ngadenge jenengan Kangjeng Rasul kudu buburu maca selawat ulah caricing wae seperti kieu sallu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lamun cicing wae betem wae teu maca selawat ka Kangjeng Nabi kaasupkeun hiji jelema pelit, dua engke di akhirat moal ningali pamenteuna Kangjeng Rasul. Mentak kade urang kudu resep kana selawat. Ibu resep selawat resep. Resep selawat resep. Kudu resep kana selawat. Komo ayeuna di bulan Mulud mah sing getol maca selawat. Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Gusti, saha jalma anu bakal menang syafaati Gusti? Naon cirina Gusti?" Dijawab ku Kangjeng Nabi, jalma anu bakal menang syafaati kaula nyaeta jalma anu sok nyebut-nyebut jenengan kaula, nyaeta tegasna jalma anu sok maca sholawat. Entak urang sadayana sing getol maca sholawat insya siap sholawatan lah siap. Nanging satacan dilanjutkan kana sholawat sim abdi berikut pun guru insyaallah di pondok sim abdi bade ngayakeun bade memperingati kelahiran Kangjeng Nabi, mengagungkan hari kelahiran Kangjeng Nabi. Bilihna para jamaah sadayana bade sodako saperak 2 perak, mudah-mudahan saikhlasna
Mudah-mudahan bisik-bisina ibu-ibu anu bade sodaqoh mangga henteu ditaktor seilasna wae. Bari sholawatan insya sok sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah kartos alhamdulillah sekali deui hatur nuhun ka ibu-ibu anu parantos masihan sodakohna. Mudah-mudahan sing dibalas ku Allah ku pahala anu berlipat ganda, amin ya robbal. Upami tos kahartos rupina sakitu tisim abdi hapunten teu tiasa panjang lebar deui kusabab anu panjang geus aya di lalaki, anu lebar geus aya di awewe. Lain teh hayang nyarita anu panjang-panjang kumargi awak geus hareudang tur bayeungyang. Anu mudah-mudahan sing aya manfaatna, amin. Nyuhunkeun dihapunten bilih cari aya carita anu tegenah didangu, bilih aya cariosan anu teu marenah dina manah neda dihapunten. Nu saena mungguh dongkapna ti Allah, anu awona anu kalepatana mungguh kahilapan sim abdi. Pekalongan Kota Batik alusna kabina-bina jenteing abdi leutik, yang penting panjang anuna. Heuh maksudna panjang napasna, panjang umurna. Sok ngarares wae ibu mah. Pileleyan sapunyiri pegat
simpai paturai pasti panggang lain waktu patepang deui. Jamaah sadayana tolong dong angkat tangannya ke atas. Anu tadi angkatkan bau kelek ya. Entos sadayana entos sing luhur. Dadah. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sholawat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah dari ceramah yang penuh canda, hikmah, dan kecintaan kepada Rasulullah SAW tadi, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat. Sahabat sholawat, pelajaran pertama yang sangat kuat adalah tentang cinta kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman bahwa jika kita benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Cinta kepada Nabi bukan hanya diucapkan dengan lisan, bukan hanya meramaikan peringatan maulid, tetapi dibuktikan dengan mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Semakin seseorang meneladani Rasulullah, semakin besar pula cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah berpuasa setiap hari Senin, beliau menjelaskan bahwa hari itu adalah hari kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri mengingat dan mensyukuri hari kelahirannya dengan ibadah. Maka peringatan maulid yang diisi dengan salawat, pengajian, dan mengenang perjuangan Rasulullah merupakan sarana untuk menambah cinta dan mengenal sosok Nabi yang mulia. Sahabat sholawat yang dimuliakan Allah, Rasulullah diutus ke dunia bukan untuk mengumpulkan harta atau mencari kemewahan. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu, ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah kekayaan, jabatan, atau ketenaran, tetapi akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya akan dicintai manusia dan dicintai Allah. Dalam ceramah tadi dijelaskan 3 akhlak mulia yang menjadi ciri Rasulullah. Pertama, suka memberi kepada orang yang pelit kepadanya. Kedua, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Ketiga, tetap menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengannya. Inilah akhlak yang sangat berat tetapi sangat mulia. Kebanyakan manusia hanya baik kepada orang yang baik kepadanya. Namun Rasulullah mengajarkan untuk tetap berbuat baik meskipun diperlakukan tidak baik. Sahabat sholawat, coba kita renungkan, berapa banyak persaudaraan yang rusak karena masalah sepele, berapa banyak keluarga yang saling diam karena persoalan warisan, utang, atau kesalahpahaman. Rasulullah mengajarkan agar kita menjadi orang yang lebih dahulu memaafkan dan lebih dahulu menyambung silaturahmi. Karena hati yang lapang lebih berharga daripada kemenangan dalam sebuah pertengkaran. Ceramah tadi juga mengingatkan bahwa Nabi Muhammad lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran beliau mengubah manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ilmu dan iman. Oleh karena itu, umat Islam harus menjadi umat yang membawa manfaat, kedamaian, dan kasih sayang kepada sesama. Sahabat salawat, jangan sampai peringatan maulid hanya menjadi acara seremonial. Setelah pulang dari majelis ini, hendaknya ada perubahan dalam diri kita. Salat lebih terjaga, salawat lebih sering dibaca, silaturahmi lebih diperkuat, dan akhlak lebih diperbaiki. Karena hakikat mencintai Nabi adalah meniru kehidupan beliau dalam keseharian kita. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam bekerja, dalam berdagang, dan dalam bermasyarakat. Sebab semakin dekat seseorang dengan sunnah Rasulullah, semakin dekat pula ia dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah menanamkan cinta yang tulus kepada Rasulullah SAW dalam hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Semoga lisan kita selalu basah dengan salawat, hati kita dipenuhi iman, dan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.